Alhamdulillahnya. Hatur nuhun surya parantos mimpin doa orang sadayana mugia dina enging ayeuna dinten ayeuna urang biasa ngalakoneun diajar sasarakan. Ya. Aya anu emut kamari di kamana sadayana. Seorang cuy warta. Kamari urang ngabahas warta. Tos aya penilaian. Nilaina oge parantos sae nya nu kualitas KKN sadayana alhamdulillah. Karena urang kana bab aya. Tapi sateu acana ieu. Ikan di master sadaya nya. Tandana urang teh masih kene aya dina pandemi. Jantan ulahnya prokesna ya. Awalnya 3M nya. Nomor hiji memakai masker. Nomor 2 menjaga jarak. Nomor 3 mencuci tangan. Alhamdulillah. Ya, kalian kita bersihan kita. Ini salah satu kita satu alhamdulillah bersih ya, Bas. Bersih. Pakaian bersih. Mudah-mudahan ada yang bersihkan dirinya kami tahu. Dina dinten ayeuna aya sawatara haru bade dinuhkeun. Ngenaan pangajaran. Nah, iya. Bade dibaca heula. Usaha. Yuk, bade baca. Baca ampun. Yuk. Baca? Iya, bisa. Kamana neangan ilmu haditu ka batu guru. Kamana neangan ilmu haditu ka guru. Kata guru. Ini no? Guru. Ayo batu hiu, ayo penyu, ayo mencurigakan mereka.
Mangga aya nu limaan aya opatan. Cung anu hiji. Mangga nyeri pasal dieu sekarang Irsyad ya. Anu kedua. Oke, sekarang Ayu. Coba dulu. Sekarang Dinda. Mangga gabung kelompok. Oke, Ibu dikasih hadiah.
hasil kerja kelompok satu. Di dia sisindirana, lamun urang kasantira, ulah poho bebekuan, lamun urang nyeri sirah, ulah poho diobatan. Wanguna rarakitan, fungsi sosial, sesebrek. Sebab dina eta eueuh sisindiran punina banyo. Struktur sisindirana 1. Diwangun ku 4 kadarisan, 2. Kadarisan kahiji jeung kadua mangrupa cangka. 3. Kadarisan katilu jeung kaopat mangrupa eusi. Kadarisan katilu kaopat mangrupa eusi. Empat sadayana atuh aya nu bade latihan? Enggak? Cepat? Dekat. Oke. Salayana bade usaha. Bade kelompok 2 dengan 3. Kelompok 2, mangga. Ayunya. Di sadaya pikeun suasana anu rada beres ya. Kuring hiji bade macakeun laporan hasil kerja kelompok 2. Fungsi sosialna tilu, sabar, sindiran, nyaeta wangun paparikan. Lalu kemudian dikantet di bawah merah, mun kulit tong popohoan di imah kolotna telah. Lamunna paparikan fungsi sosialna diuruk sabar dina eta eusi sindiran, eusina makasakan lamun kulit ulah poho murah sabar di kolot dalam sabar kolot di imah murah. Struktur kesindiran kahiji diwangun ku 4 kadarisan, kadua kadarisan kahiji jeung kadua mangrupa cangka, katilu kadarisan katilu kadua jeung katilu mangrupa eusi, kaopat kadeudeut soal nundung antara cangka jeung padeukeut soal nundung antara cangka jeung eusi, cangka jeung eusi. Oh, tadi terakhir, mangga. Bener-bener lagi diskusinya, dia kepada nyampaikan hasil kelompok kita. Sindiran, buah pandan, bumbu dapur. Ntar aja disarandekeun masalah ojek. Wanguna, wawang salah, fungsi sosial, rasa rucingan. Struktur sisindiran. Diwangun ku 2 padarisan. Padarisan kahiji mangrupa cangka. Padarisan kadua mangrupa eusi nu kudu diteguh mangsalna. Aku mohon yang aku kahiji kelompok hiji rakitan, kadua paparikan, katilu kelompok. Ayo bade nalihan? Amen? Sudah? Sudah? Kan kabayang. Kabayang pasti ayahnya. Ini mah oh iya, itu jawabannya ini tadi sok hese. Ayahnya pikir, yang pikir biasa langsung itu. Ya. Nah, ayeuna naon sih sabenerna ari sisindiran teh? Aya biasa ngumpulkeun. Naon sisindiran itu? Aya ngumpulkeun. Nah, pasti dina naon anu bari dibahas. Cuk, sisindiran? Sisindiran mangrupa karya sastra dina wangun mimpi. Aya 3 wangun sisindiran nyaeta rarakitan, wawangsalan, sareng paparikan. Aya nu bade deui. Cuk. Lamel, Sisindiran nyaeta semacam pantun anu mengandung makna tertentu. pantun, ada pantun maka tertentu. Ya, bisa guna pantun
piuruk. Ari piuruk teh naon mapatahan sanes? Mapatahan. Aya silih? Asih. Aya naon deui? Sesek? Sesebet salah sangkatan hidup tuh kumaha sih sesebet? Ayo tenan? Banyak orang naon? Ayo naon?
sela-sela istirahat mangga ya ngan dibatas waktu saja ini wanitanya ini langsung ditabung 10 boleh ini 10 nih tapi ibu pada dilebetkan nilainya paham? Ibu-ibu di share ya. Atas saya ditinggalin HP-nya. Coba coba. Sinyalnya ya. Sinyalnya mata kayak dia langsung ngasih HP. Sinyalnya oke. Janten anu laminasi sindiran kepingin pakai idenya oke misalnya dinas soal aya bade taroskeun anu bade dibahas deui dengan Nurun Payung misalnya Bu aman sencana tos maka kurang bahas dulu ya oke kuisisna dikerjakan